Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 62. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana nyaeta Sapatu Butut. Ieu yasana Bapak EN Sukanda. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ceuk paparikan, sapatu butut tiranca ekek ulah cemberut bisi dicekek. Ayeuna eusina kukuring diganti, disaluyukeun jeung anu karandapan kukuring. Sapatu butut ngerakeun dewek, da nya atuh ngerakeun lain memeueusan. Harita teh keur ngumbara di Bandung dina jaman sakola, cicing di Bandung kaler di sadang sip sisi sawah. Dasar pemuda geus kitu galibna meureun. Kuring teh nenden pikir ka hiji mojang tatangga anu ngan kahalangan ku tilu imah tinu dicicingan. Kuring nenden pikir teh ka manehna teu no gencang, da buktina manehna ge geuning ngalayanan. Pendekna mah batu turun kesik naek, itu purun kuring mah geus puguh daek. Gancangna hubungan batin jeung batin geus nyantel, bukti-bukti nyata nyaeta dina surat-surat ku perantarana si Ujang adikna. Dina hiji poe si Ujang nganjang, kuring geus teg bae dina hate ngira tangtu manehna teh dijurung ku lanceukna di bahanan surat deui. Da geus kitu biasana lamun si Ujang nganjang teh lain nganjang saanjang-anjangna, tapi nganjang dari mawa surat ti lanceukna. Tapi sakali ieu mah sangkaan kuring nyalahan. Surat teh lain ti lanceukna, tapi ti apana? Eusina anu mere harepan ka kuring pi kahareupeun. Mani dendei nyebutna ge. Ka kuring teh malah ditambahan ku omat-omatan hayang buru-buru di anjangan. Atuh kuring bungah nu aya lir anu lapar di sodoran dahareun. Ari sor ari kadawek teu diengkekeun deui harita ge. Kuring gesat-gesut salin baju anu panganyarna ti Minatu. Maklum rek nemonan pimitohaeun atawa pinini akieun barudak teh bari ditambah jeung sono ka piindungeunana budak. Kuring ditarima kalayan budi anu marah may, murah imut murah irut, murah ka susuguh-susuguhna. Kuring ngan bati era lantaran teu barang bawa, iwal ti mawa beuteung eusianeun mah. Tambah era kuring sasadu bae lantaran darusuh, jadi teu kaburu barang beuli heula. Padahal mah weuh teu perak butut-butut acan. Rupa-rupa obrolan teh disanghareupan ku apana, emakna, manehna, jeung ninina. Ari barudak adik-adikna mah disieuhkeun cenah arulin teu meunang milu ngawangkong, maklum di bawah umur. Atuh kuring meuni peot-peot bae da sasatna direntog ku opatan. Di antarana buah tina obrolan anu sakitu lilana nyaeta ti jam 5 nepi ka jam 8 peuting, pondokna mah hiji sararea nya tujuan mun kuring kalilis. Malah make diimplik-implikan kurek dipangnanggapkeun wayang sagala. Mun nepi ka kauntun tipung katambang beas teh pedah kakara rek boga minantu. 2. Kolot kuring supaya buru-buru nanyaan pinini akieun barudak teh. Piinung barudakeun teh memang jalma aya. Sabalikna ti kuring anu liuk eueuh ragap taya. Salahna mah tetela salah kuring sorangan bae. Bongan wani-wani tanggah. Jam 8 kuring pamitan. Dadaku mah rek ngapalkeun datereh ujian. Padahal mah geus teu kuat ku cangkeul. Mani asa baal jeung suku titingkuheun. Datang ka imah goloyoh kana bangku dug ngedeng. Teu karasa umat imut sorangan bungah. Dumeh lawang ka bale nyungcung geus muka. Raas ka diri jeung pi kahareupeun. Gebeg kuring ngagebeg. Mani kacip tahon cewang. Nah bener-bener manehna teh rek satia ka aing moal nyidraan jangjena. Nah daekeun kitu di bawah hirup basajan malah balangsak
Daapan manehna teh jalma kaya. Nah nya andaikeun anak sapapait sama manis jeung kuring. Jeung tuluy bae saterusna teh jadi mang pirang-pirang naha. Eueuh nu ngajawab hiji ege kalah kasirah beuki pusing, reuk bae sare teh teu karasa deui. Saminggu ti tas eta kajadian, kuring nulis surat ka manehna ngajak jalan-jalan ka alun-alun dina poe Minggu bari sakalian lalajo bioskop. Minggu nu ditangtukeun cunduk, kuring dangdan saaya-aya, nya kitu teh bae dangdan nu teu boga, serba sederhana pisan, malah rada kutud sapatu ge. Kapaksa nu anyar keneh meunang meuli ti tukang lawak, can dihalep sol. Jam 8 isuk-isuk dina rek jung pisan indit nyamper bebene, nah ana breg teh hujan. Leuh, gara-gara naon ye? Boa-boa tulus lalajo jeung Lilis teh, ceuk hate. Kabeneran hujan teh ngan sakedeung, plong bae atuh hate teh, sarta jung indit nu disamper geus sadia kalawan dibidian ku pimitohaeun. Teu ngarendeng leumpang teh da jalan leutik, Lilis dihareup kuring nuturkeun, imahna teh rada anggang ti jalan gede. Atuh kapaksa babelakukan di nu jeblog jeung cepel da tadi disiram hujan, ras kana sapatu nu keur dipake. Mangkaning kaayaanana geus sakitu pika salempangeunana, komo mun dibawa babelakukan mah buat teuing. Ngan tepi kadinya pikir teh, nah ari wak teh karasa sapatu teh geus coplok dampalna aplek-aplekan, rei kesang bijil. Era sok sieun kanyahoan ku Lilis, jeung era ku sakur nu kaliwatan. Aya pikiran rek balik deui moal tulus ulin, tapi dipikir mun balik deui kumaha akalna. Barang datang kanu sepi, kasempetan yeuh cek hate, cungas cingeus, lurat raret kawas bangsat, bisa aya nu nyarangkeun. Hate gegelandang ka tukang lawak nu dibelianana, majar teh kuat keneh tah sapatu teh. Lis, mangga bae ti payun kakak mah bade nyodokan heula taneuh nu naraplok dina sapatu manetos berat. Dititaso teh kitu maksud mah supaya Lilis anggang ti kuring, da lain rek nyodokan-nyodokan teuing taneuh, tapi rek ngabenerkeun anu ngaplek. Lilis teh ngajawab kalah tungkul, tuluy nyodokan pantofalna ku rokrak. Da nya geuning sapatuna oge meuni ramiping ku taneuh. Kasempetan eta ku kuring digunakeun samistina, porosot tali sapatu nu kenca di udar. Tuluy dipake nalian dampal sapatu nu rek murag teh supaya nyakup deui. Sanajan ku kuring geus kajudi yen eta teh hiji pertolongan sementara anu moal kuat lila. Di alun-alun kasampak ngaliwud nu papada rek lalajo cara kuring, ngantaina ge maneh panjang. Calo-calo ranyong nawarkeun karcis, tapi kuring milih ngantai bae da meuli ti calo mah loba bahayana jabati mahal teh. Lilis sina ngadagoan, karcis kelas hiji menang tuluy asup. Moal diceritakeun film rame henteu mah, gancangna bubaran, kuring bijil pas sedak-sedak. Kereting ari deug leumpang, nah ana truk teh sada aya nu pegat. Wah, cilaka ieu. Pasti teu sapatu pegat. Cuk kuring na jero hate, can wani ngilikan mah kahandap. Teu lila kadenge dina suku aya nu ngoloprak. Rei kesang bijil, keur maharita teh panas, bubuhan jam 12 berang, ditambah ku perasaan lantaran aya sapatu nu dipake sakitu parnana. Suku karasa beuki teu ngeunah. Beda jeung make sapatu nu lumrah. Dampal suku nu kenca asa-asa nyium tehel karasa tiis. Leumpang jadi rada dingde. Palabah bioskop jelita mah lantaran geus teu kawawa hayang nempo suku, ret bae direret. Ari gebeg teh nyawe dampalna geus eueuh. Nyoplok meureunnan basa tadi aya sora nu ngodoplak teh. Malah dampal suku tembong da tetela kaos kakina belang. Kuring meni hing-hing hayang ceurik, mun teu era mah dina kaayaan kitu. Lilis ngareret ka kuring, ku kuring dibalas ku imut mangur. Tina beungeut ret Lilis kahandap kana sapatu, ret deui kana beungeut bari ngadelek baeud. Sentug hate teh meuni asa dibentar gelap. Lilis bareureum, malah siga-siga rada ngageter. Jalma-jalma marelong ka kuring, jeung ka Lilis semu-semu anu kapi asem. Sawareh mah cing cikikik nyaleung serikeun. Kuring era lain di kieuna, ceuli asa tutung direrab. Tapi terus bae leumpang bari tungkul nandangan wiwirang nu teu beunang disinglar. Lilis leumpangna jadi ngagancangan,
niat ngejat ninggalkeun kuring. Ku kuring teu diudag da rumasa, matak ngejat ge milu era, dumeh kuring jadi tongtonan. Di hareupeun toko buku Wijaya, kuring kapaksa kana beca rek nyusul Lilis, tapi nah batu kasusul. Beda jalan meureun. Dina beca kuring tagibur, ras kana sapatu, ras kanu ngajengkat. Kumaha udar bae sapatu teh atawa ulah? Ari dipake ge ka era-era cek hate. Tapi kumaha meureun kuring teh nyeker? Jingjing kitu sapatu teh atawa piceun? Tungtungna cek hate teh piceun. Hanas eta nyekerkeun bae da batur gere anu teu disarapatu teh. Belawar bae sapatu teh dibalangkeun, kaos kakina dipesakan, duka nyahoan duka henteu ku si emang tukang beca mah. Bisa jadi aya nu usul. Nah atuh lain meuli di jalan, pan loba toko sapatu. Kontan dijawab ku kuring teu boga duit. Nepi ka sadang saib kuring babacaan dina hate, hayang teh ulah papanggih jeung nu wawuh, komo jeung warga Lilis mah. Tapi dasar keur suwe, nah ari gok teh jeung indung Lilis pisan pimitoheun teh. Atuh kageteun enjak kuring sosoranganan teh sarta tuluy mariksa. Na ka mana heula ari Lilis? Bade kare rencanganana sanggam nama jawab kuring ngabohong. Datang-datang kuring mebeutkeun maneh kana anggal, bari ngeunas kana kamalaratan nalang saku kaayaan. Sorena kontan nampa surat bawa si Ujang ti Lilis. Eusina matak era paradah ditungtungan ku bunga. Da kieu cenah. Mun terang mah kakak butuh ku sapatu, malugi ka dijual kalawak ku apa teh. Eta sapatu nu dobol teh. Sedang upami parang ka bioskop deui, saya ge urang disendal, urang nganggo sinjang kasundaan. Alhamdulillah cek kuring, beri terus rumpu rampak teu puguh rek nyemir sendal teh. Tamat cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.